penampilan pertama dari penyaji pertama yaitu Holik Mugia dengan nomor induk siswa 201151013. Penyaji kedua Muhammad Egis dengan nomor induk siswa 202115016. Dengan garapan Kapidang Pati. Sinopsis: jentreng kecapi, mirig hariring, tepak kendang penggugah rasa ngadu manis, nganter halang Sunda, kawih Islami, pikeun mantri kan air tung sambari. Dengan pendukung Aan Andawati, Miss Uju, Aji Ramadhani, Panji Permadani, Ramdan Apriyatna, Ripal Ahmad, dan Julpikar. Hadirin semuanya, selamat menyaksikan. Satemen jalma aya dina demi wanci satemen jalma aya diderugi iwa anu iman iwa soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kesabaran.
dina demi wajib satemenna jalma aya dengan rugi hiwa anu iman hiwa anu soleh nusil wasiatan dina membeneran hiwa anu iman hiwa anu soleh nusili wasiatan dina kesabaran. Hamdan lirobil alamin Allah Rahman wa Rahim Qad kagungan pangeran nu maha walastu hemat Gusti mangka buka urang baca ya Rabbi manten maha uningan solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala alihi wasahbihi salam sinar solawat bugane teh ka Muhammad natak ka para karabat para ahli jeung sahabat solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala alihi wasahbihi sinar solawat mugane tes kamu natak ka para karabat para ahli jeung sahabat
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyaji pertama.